Itu parabnya belum ditinju, Bah? Belum, ini mah digini aja di nanti namanya teh digado ini teh ini tuh cemilan. Ini cemilan. Nah, kalau sudah makan yang benar sama ngawas-was. Ini cemilan. Nah, ngawas-was teh naon, Pak? Saya tuh nggak ngerti, Pak. Ya. Jadi nganyoh-nyoh. Nganyoh. Tah, saya bahasa Sundanya. Kalau makanan ini pagi-pagi, ya, nganyoh-nyoh. Ya. Ini mah lagi ngemil. Lagi ngemil ya. Kalau presiden itu kan biasanya ada menterinya gitu. Kabinetnya belum disusun gitu. Asli nah di Republik Indonesia. Ya, kurang gaji gitu, Pak. Ya, iya nah kan bermacam-macam suku bangsa nih bangsa Entok, bangsa Hayam, bangsa Meri itu dan masa kedik. Kayak orang pemiak itu kayak arisan namanya disusun kabinetnya. Biasa. Emang presiden milu arisan, Pak? Ngiringan aku. Abi malekeun. Oh gitu. Mun karesan aya pangaosan ngiringnya sareng ibu-ibu pengajian. Da ibu-ibu mempan laleukeun jadi kana pengajian kana arisan teh maka ngiringan. Tapi teh kadieu teh perjoget cai tiwu, Pak. Cai tiwu teh karesan tiwuna seep. Oh gitu. Da kamari teh aya nu ieu di aya anu di Angosarat. Di Angosarat kanggo naon teh namanya teh imunjung teh naon sebab teh. Pesugihan. Dianggap pesugihan. Wah, pesugihan naon? Aya nu bade pesugihan tadi teh di Jakarta. Nu bade pesugihan kana naon cenah? Cenah abdi bade pesugihan cenah. Mah enggak. Da bade pesugihan di dieu mah seueur. Naon wae kana naon, Cep? Abdi mah cenah hayang ngetren we cenah pesugihan teh Jakarta teh. Boleh. Boleh mah enggak nu ngetren mah. Nu ngetren ka Butahejo. Butahejo. Oh, Butahejo mah ngetren cenah, Pak. Oh, iya ngan kalarsan di dieu mah saep Butahejo mah. Saep kamari ku urang Cirebon. Saep pami buta Kayas, buta Koneng aya. Butahejo mah saep. Saep urang Cirebon. Eta aya pilihanana gitu. Oh, aya pilihan pesugihan di dieu mah. Gitu. Nya eta urang Jakarta mah kan keren wae Butahejo. Lamun kena cacing bisa mah. Nah. Gitu. Saya beunghara cacing.